sekolah. Bulan dia percaya jam 11 soalnya jam 11 subuh nanti itu jangan hari itu aja biasa kan hari itu ngesare ditelak pas orang benar percaya itu lah pirah itu orang yuk akhirnya percaya dah banyak nilai seger bersih masih belum bersih lah kepalanya jauh ya Allah tuh bukan cita-cita yang dia adik yang dahar itu dulu sang sudah naik ini astagfirullahaladzim di mana tuh biasa teboga itu balik ke imah teboga duit ke bensin masih jauh di kolot yang mereda harta supaya dompet juga naik duitan astagfirullah ya Allah tinggal 2.000 deui kumaha ya carana ya Allah tamihan 10.000 ya Allah
rezeki kang abdi Allah. Siap. Alhamdulillah. Sore aing boga duit euy keur adi ieu mah. Geus tadi heula aing dek mere dahar heula adi. Ya. Aya sang CF. Biar coba tinggal kita hati sih teh. Nyawa ning Bios kita angin. Naon jam teh di daharan. Nah, Sang ieu sakamari urutna ieu mah di daharan. jalan. Atuh ieu teh. Ya Allah hirupna ceget teuing. Boga jauh di kolot itu masih ya maneh manya hirup teh simeri ulah bapak dedengian aya lamun anu nyaci ngamati ka maneh ngarendahkeun we antepkeun balas ku seuri anggap hinaan batur teh ujang jadi motivasi jadikeun motivasi kapeurih jadikeun perah ujangnya ulah sombong lamun suatu saat ujang aya kesuksesan kudu lamun ujang jadi pejabat kudu adil kudu berehan ka sesama kudu berehan sing karunya kalau aya di hana hirup teh kudu saling tulungan nulung kanu butuh nalang kanu susahnya wa didoakeun ujang sing penghargaan mudah-mudahan ujang sing bisa ngangkat derajat kolotnya ujang teh doa ge sing kaangkat derajat ujang tu doakeun ayu yang kuliah atuh mudah-mudahan ku asing kacapai aman naon di dieu teh sakola ge saukur cicing di sakola lamun atuh cicing di sakola mah atuh can karuhan sakola meunang gratis amal bisa sakola lamun teu gratis arek di mana mah ya kan ge resiko di dieu dahar bikin hese amun Allah menang sorangan mah bisa dahar urang bieu maka ujang sing sabar sing meuli sing eta puan batur sesuatu saat eta suksesan kade poho ulah poho ka kolot dihenteu-henteu ge kolot sorangan rek kitu rek kieu oge urut nanya bae ujang sing sabar sakola sing lanjut narutan hirup ka amariku ulah kaalaman ku ujangnya anu haripun bae awe nu dipun ku ari tamu ujang mah sing senang